Sampurasun. Oke. Nah, tekang deui sareng himkuri. Mamang cepot ya, dayeuna teh mamang cepot. Bade masihan pelajaran perkawis bahasa Sunda. Hiji-hiji. Tema kahiji urang diajar bahasa Sunda anu naonnya ieu teh. Ngeunaan tata krama. Tah, upami aya anu nyaur sampurasun cenah tah. Urang ngajawabna teh rampes tah kitu nya. Tah upami aya anu nyaur punten. Tah kita urang teh ngawalerna teh mangga. Tah upami aya anu nyaur hampura kuring. Tah misalna kitu. Tah urang teh diwaler kieu. Sami-sami nun. Tah atawa lamun urang teh aduh itu nuhun kasih pageur geulis. Tah ge urang teh ngawalerna teh kieu. Sawang suweulna aden juragan kasih geulis. Tah kan hade ari kitu mah lamun urang silih ajenan tina basa urang teh bakal geunah hirup kumuh babarengan. Aku rukun jeung sasama tina ucap sabab aya paribasa hirup teh hade ku omong goreng ku omong. Da basa mah teu meuli. Papan kitu bener cek urang mah nanti lah. Cek urang dayeuh, urang lembur, asarua we pokona mah. Urang mah urang Sunda. Hade tata, hade basa. Sakitu we nya. Sampurasun.